Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sedena pencinta cerita Sunda tanah bidang Sunda versi Mandina Mara sahabat di mana bae alamatna kumaha daramang dangetir pamugi bae sehat jasmani ugi sehat rohanina aya dina lindungan atanapi parangtayungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara pusim kuring sia kalian wargi sedena anju ngantos-ngantos cerita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian kagenep belas ngaudin dan dieu. Hanca urang katunda bagian anu ka-15 dinten kamari. Urang nyarioskeun tarji teh nya kapisaderekna Sarip. Nuju lagi hutang kalayan ngamek ka Sarip. Oge kabi ucih di nu aya di eta tempat. Atuh Sarip anu nuju teu damang kapaksa hudang anjeunna rumanggieung teu raos ngadangu cariosan tarji teh anu kaleuwih dina nagih hutang teh. Kumaha lajengna carita wargi sadayana mangruji ngadongkeun eta ngetang landung pangubarahmana. Kang Tarji, ulah ka mana wae ngomong teh Kang. Kuring lain api-api Kang. Tapi bener-bener geuning. Nah bet aya rasan teuing. Cik Sarip badigek diuk awak nang lagi bakat ku ambek. Pugu bae biuci gerewaseun pananya teh Sarip moal datang. Nyata omongan dewek. Ari disebut api-api mah. Dorojol bijeu. Cik geura bayar hutang Darip. Ulah api-api euy. Cik Tarji bari malong atuh Sarip teh beuki keheul. Kang Tarji, kuring mentat no empo nepi ka cager Kang. Kuring rek usaha heula sabab ayeuna mah duitna can boga. Teu bisa Sarip. Bani geus ngaliwatan tina waktu dijanjikeun. Nah kurang kumaha kawijaksanaan dewek. Kurang keneh. Moal aya subuhna euy najan 100 tahun ge ari teu niat mayar mah. Angere moal kabayar. Da kulantaran kitu ayeuna mah teu naon teu boga duit ge ngan hutang tetep ku dibayar. Nya dibayar. Dibayar ku naon ari teu boga duit. Tah. Bah oyeng tah. Rek mang mayarkeun hutang maneh. Ngahaja datang ka dieu bareng jeung dewek. Rek mantuan mayar hutang ka maneh. Ngan syaratna maneh kudu turun ti imah sabab ieu tanah jeung imah geus kapemilik ku dewek. Sagitu tah. Kurang ngajar. Sarip kekerot nahan amarah. Mun teu keur geuring mah moal buru ngarontok ka Tarji. Ngan oro kaya boro-boro rontok diuk ge asa gagaleongan. Pek pikir, rek masrakeun duit atau rek masrakeun imah jeung tanah. Dewek ka moal maksa anu teu boga duit. Mayar ku imah ge moal burung ditarima. Sarip hareureut teh ngajawab. Sirahna karasa lieur. Tetempoan jadi ngarangkep dua-dua, malah lila-lila mah jadi ranyai kararoneng. Tungtungna Sarip ngajeda gatukang untung kehalangan ku bilik. Jang Sarip, sing kuat ujang, sing kuat jang. Diucih rikat nyangke Sarip. Terus digolerkeun dalaunan. Geus kitu ngareret ka Tarji bari kekerot bakat ku ambak. Hei Tarji, da andi kate ka bina-bina teuing. Da geus teu boga perasaan ari sia. Cik atuh pikir saeutik piraku teu katempo. Pan keur geuring Sarip teh geuring. Diucih mani geregeteun. Mani keukeuh nyebut geuring. Kuring teh nanyakeun sawa butuh ge ku duit. Lain ku bapatah, geus teu kudu ngomong. Rek bebela makasih Sarip payang ka ditu kaluar bijikeun banana sabab ieu imah rek dijabal ku kuring. Kitu Cik Tarji kalakah beuki nekat geuning. Astagfirullahaladzim. Ieu mah kacida teuing ieu Tarji. Geura hitung hutang jang Sarip sabaraha kabehna. Kitu cenah Cik diuci harita nangtang geus teu mikir panjang-panjang. 60.000 kontan. Mun boga duit sok bayar ayeuna. Lamun kabayar si Sarip teu kudu turun sabab hutangna lunas. Cik Tarji namprakeun dampalingeun panonna melong ka biuci. Menta tempo nepi ka sore. Kami rek jual imah itu tuh. Ngajual imah. Narek mahi kula dang imah. Imah segede gitu mah paling ge payu 20.000.
menjeng tanah nama teuing jigana cumponkeun kurang saeutik mah jamak. Cek Tarji rada oge bunga ngadenge kitu mah. Teu kira-kira piraku tanah jeung imah direkan sakitu. Cik sing benar ngitung teh atuh. Ulah bari nipu matak doraka deuleu. Oh hayang sabaraha tanah jeung imah teh. Da imah hungkul moal cumpon. Sok jawab hayang sakumaha. Tarji kagok asong bangun nangtang. Kop 100.000 kadiekeun 40.000. Sesana keur mayar hutang. Cek Bi Uci tandes teu dipikir heula. Mah teuing 100.000 mah. Geus 70. Aya leuwihna 10 tina hutang, lumayan. Moal hayang 100. Padu diteuing bung mah. Ayeuna tuturkeun si Sarip. Da kami mah teu butuh ku imah jeung tanah bibi. Ka dieu soterek nagih hutang ka si Sarip. Itu cenah Cek Tarji atuh Bi Uci ge leuwas. Teu tega nempo Sarip lamun kudu turun ti imah. Kalayan hati sedih, kapaksa Bi Uci narima kana harga ti Tarji. Jang Tarji, leuwihan 5.000 deui, kop imah jeung tanah cokot. Asal hutang barudak punah. Teu burung nyerah, heug ditambahan di kuring. Kieu carana, tah duit ti kuring 15.000. Sasesana keur mayar hutang si Sarip. Jadi harga imah jeung tanah teh 75.000. Bener teu Bi? Cek Tarji marah mai. Bener. Rada hese rek ngajawab teh, sabab hatena malebar ku barangna. Tapi lebih lebar ka Sarip jeung ka Aisyah sabab geus asa ka anak sorangan. Tah ayeuna kieu. Barang-barang bibi buru-buru bijilkeun ayeuna. Ari sabab eta imah rek disegal ku kuring. Teu meunang anu icingan. Prak jalankeun engke mun kuring datang deui kudu geus kosong. Cek Tarji bari turun ka buruan, leos indit dituturkeun ku balad-baladna. Harita Bi Uci ngauleng bari ngekeuweuk duit 15.000 bet asa dina pangimpian jeung teu percaya kana naon-naon nu bieu kajadian. Sedengkeun Sarip nulisik lidir terus maksakeun hudang bari ngomong ngalaunan. Kacida teuing si Tarji nepi ka tega kitu. Geus jang ulah mikiran si Tarji. Nam gerak ka jero deui. Bisi kalugrad. Keun wae da kitu kahayangna si Tarji mah. Moal beunang di halangan. Cik Bu Uci harita asa kagaruahkeun. Terus ngabeyeng Sarip sina ka kamar deui. Tetela ayeuna mah ripuh limpang sakitu ge. Da tadi mah teu karasa muru kata pas teh kasurung ku nafsu teh. Ari Sarip ngabeler deui, awakna tambah panas maninyongkap. Sirana berat jeung asa ngubeng, imah ge asa tibalik. Sarip peureum, tapi mata asa gep-gepan, sari dina kasur teh asa dina jarami marerang. Ari Bi Uci harita teu nilikana kaayaan, teu nolih kana keur gering. Buru-buru muru ka imahna meresan parabot jeung barang-barang nu sakira bisa dibawa ke sorangan. Diakutan ka imah Sarip dientepkeun di tepas. Bi Uci harita pakpik-pek sorangan. Bi Uci harita pakpik-pek sorangan maniluut leet kesang bakatku capek. Ngan untung Aisyah kaburu datang harita. Manina olohok nempo parabot anu numpuk di tepas. Ieu teh aya naon? Na barang saha ari ieu? Pokna bari terus nunda baskom, bus ka kamar nempo salakina. Kesampak teh keur gulang-guling bari gegerungan pikawatireun.
Pugubai Aisyah telewasun berdek ku gigireun sari pok nanya. Naon nu karasa Kang? Sirah deui nya. Nya sah aduh. Alah. Ieu sirah. Wani berat. Nyeri. Wani nyanyautan aduh. Kumaha atunya? Da kuringan teh bisa nulungan. Cik kurang kompres deui susugana rada turun panasna. Aisyah cengkat rek nyokot cai jeung sapu tangan tapi Sarip nyarek. Ulah sah. Ulah meningge bantuan biuci. Nah kunaon biuci teh Kang? Sambeurkeun ka ditu sah. Aisyah lulusuhan mulu ka imah biuci ka sampak teh keur ugal-ugil mindakeun lomari wadah pakaian. Aisyah bengong teu ngarti kana naon-naon geus kajadian, memeh mantuan pok nanyakeun. Aya naon ieu teh Bi? Naon ipak-ipak kitu geuning? Nyai, ya imah lain nu bibi ayeuna mah. Tapi geus aya nu meuli. Sok bantuan ngaku tanpa rabot. Ieu mari ada berat jeung hese ku sorangan mah. Cek biuci bari tetep barang gawe. Kusaha dibeli Nabi? Aisyah ratu jantung rewaseun. Si Tarji. Tarji? Tetela talenges eta jelema. Nah kumaha mimitina ieu teh Bi? Nah tuh make dijual ka manehna. Engke urang caritakeun anu mending bantuan heula. Hog atuh. Nya Aisyah teu loba omong najan can ngarti kana pasoalanana. Manehna harita mantuan digawe. Hate jadi tetentrem, pikiran kusut jeung kaweul. Tapi akhirna mah Aisyah sadar yen sagala rupana geus kajadian moal bisa ditawar deui. Pagawean geus rengse sakabe banda biuci geus pindah ka imah Aisyah. Sajungjungan mah duanana ngalungsar di tepas. Daya nu nyarita da puguh capek ka bina-bina. Keur kitu lar aya nu ngaliwat duaan hiji ge eueuh nu wawuh. Eta dua jalma teh muru ka imah biuci anu geus kosong. Bus ka jero teu alak edikeula jiga abus ka imah sorangan. Tegung Srila geus bijil deui cepret imah teh dikunci. Jigana teh ngahaja mawati imahna. Sanggeus ngunci panto jeung nutup-nutupkeun jandela. Eta dua jalma teh cacarita sakedeung terus arinit deui. Moal salah eta teh titahan si Tarji eta. Nyaan talenges manika teu mere tempo pisan. Cek biucis jiga ngomong ka dirina atuh Aisyah teh ukur ngarahuh narik napas jero bangun engap. Hutang teh geus lunas Nyai. Cek biucis nyarita deui. Teu diterangkeun ge abdi ngarti Bi. Tang tu si Tarji teh ngadat. Sarta keukeuh menta imah jeung tanah. Kudu kumaha urang teh Bi? Nabat kudu ngalaman kieu. Cek Aisyah manehna sedih. Lantaran kalibet ku hutang nepikeun ka ngalaman dicarekan ku Tarji. Ayeuna kahutangan budi ku biuci nu cantang teu bisa kabayar. Bener Nyai si Tarji teh ngambek. Kieu pokna teh. Derek-dek biuci teh nyaritakeun kajadian tadi. Basa parere omong jeung Tarji teh. Malah ngeunaan Sarip ge dibejakeun ngarata harti ku Aisyah. Nyaan gejulna teh teu kapalang si Tarji. Nuhun Bi abdi geus dibelaan ku bibi. Nepi ka tega masrahkeun imah jeung tanahna ka si Tarji. Kumaha lamun Mansur nanyakeun? Cik Aisyah toleh nanyakeun Mansur sabab manehna sadar eta barang teh bagian Mansur. Bibi nu tanggung jawab. Manehna moal nanaon? Geus ulah dipikiran deui sabab sagarupana geus kalakonan. Ayeuna mah kari ngurus anu geuring. Kumaha carana sangkan kasakitna tere cager. Mun kudu ka dukun geura init neangan dukun. Mun rek ka dokter geura bawa ka rumah sakit. Ya duit 15.000 pek jalankeun.
Cek biucih bari mikeun duit ka Aisyah. Tapi Aisyah can wani narima anggun molohok jiga nu malaweung. Hei Nyai, ulah ngalamun pamari. Lain ngalamun bi. Tapi bingung kumaha ngubaran Kang Sarip. Kanu babari we heula atuh leangan kolot nu bisa nyampe. Di mana nu aya da teu nyaho bi? Tanyakeun ka Sarip. Sugane manehna nyahun. Cek biucih bari nunjuk ka kamar, harita kadenge anu humarurung, Sarip teu kuateun nahan kanyeg. Atuh terus keduaan diburu ka sambang teh Sarip keur guling gasahan. Beungitna samubeureum, kesang tiis renung tina tarangna. Aisyah teu gugup terus nyokot cai keur ngompres. Harita kene tarangna dikompres, ari sukuna dipencetan ku biucih. Sing kuat Jang Sarip, keunai ulah mikiranna naon. Hutang geus lunas. Moal aya deui nu nagih. Cek biucih, tapi Sarip teu nembalan. Lain teu ngading manehna ngan riweuh ku kanyeri. Kang Sarip, sing kuat Kang. Sing sabar narima coba. Aina kuring rek neangan dukun. Sugana nu ngajodoh. Tapi kuring bingung na kudu ka mana initna. Cik sugana Kang aya nu wawuh ka mana nya menta ubar Kang. Cik Aisyah bari nyeuceuhan tarang salakina. Cik menta tulung ka Aki Cakra urang Corenda. Lecek beja mah wacis anjeunna. Sugane akang ge katulungan. Jawab Sarip kata rabungaheun ngadenge kitu teh. Aki Cakra. Bemana imahna Kang? Akang ge nyaho imahna mah. Ngan jelas di Corenda. Tanyakeun ka urang ditu. Dongol buruh ngapanggih. Hoga atuh ayeuna keneh rek init Kang. Wayahna ditinggalkeun heula ku kuring. Da imah mah di imah mah aya biucih. Kitu cenah Cek Aisyah bari cengkat rek nguru ka Corenda menta ubar. Sarip teu nembalan manehna namprak bari ngahegak. Pikiran Sarip rada teger ayeuna mah. Teu pusing teuing cara tadi. Biucih teu loba carita sabab bisi nambahan kabur kana pikiran nu gering. Nyalila-lila Sarip teh peureum sare rada tibrak. Biucih harita buru-buru ka dapur rek beberes. Lantaran parabot ayang-ayangan da puguh katambahan ku parabot di imahna. Nya sajeruning digawe teh hate Biucih teu oleh neneda ka nu maha kawasa. Sangkan anakna ditang tayungan sarta sing tareh balik deui ka lembur. Cag tunda heula kayan Sarip anu keur gering. Ayeuna urang kocapkeun Aisyah nu geus aya di setengahing perjalanan. Anu ngajugjug ka Corenda rek menta ubar ka Aki Cakra. Sanggeus nepi kanu dijugjug Aisyah nananyakeun kanu tepung di jalan. Kebeneran nyahueun malah maen ngajajabkeun nepi kaburuan imahna. Aisyah atuheun pisan nganuhunkeun kanu jajab terus ngadeukeutan ka lawang hareup. Punten. Aisyah uluk salam. Mangga kalebet dan teu ditulakan. Cik hiji kolot ti jero imah horeng Nini Cakra anu keur nyanghunyar bari nyipah. Brai panto dibuka ku Aisyah beus ka jero bari dodongkoan. Punten ini abdi teh hayong tepang sareng Aki. Bari terus sarita munjungan ku Nini Cakra ditarima bari nyarita. Dagoan sakedeung si Aki keur kacai. Moal lila da kacaina deukeut jeung wudu ungkul deui. Nuhun ini. Aisyah diuk deket lawang ke tengah imah. Ari Nini Cakra nyanghunyar bangun tumaninah. Nyai teh saha jenengan? Di mana kawit?
abdi teh pun Aisyah ti Jati Putri nini. Ti Jati Putri. Nah ya naon nyai. Asal luas teuing rek menta ubar nyai teh. Laras nini. Bari nyungkeun landong kang masalaki abdi. Margi nuju udur tas langkung ti saminggu. Cek Aisyah terang-terangan. Panas sareng sok sasar wae upama wengi perbawana sok heueuh kitu merenya naka sakit naon cenah eta kitu asa kakara nini mah keun ke urang si aki sina diteang dan geus mah taranya lahan muhun nini abdi teh bade nyungkeun pitulungna we ti aki heug moal burung ditulungan dibantuan narekahan. Catur kitu kurundung anu datang tayalian iwal ti Aki Cakra. Barang jol gegis netep ka Aisyah, kawas geus nyaho kana maksudna. Bagea nyanyi geuning aya tamu ieu. Mohon ki abdi teh ngaja nepangan ka dieu. Aya para yogi. Aya naon nyanyi. Aki Cakra gek diuk teu jauh jeung ninina. Bade nyungkeun landong kang pun lanceuk. Margi nuju udur walas. Udurna rada aneh. Upami wengi sok sasar. Sarta sasauranana pikasieun. Jiga nu kasurupan. Ngaranna salaki nyai teh atuh. Poe naon udalanana. Wastana pun sarip aki. Wedalanana rebo. Aki Cakra unggut-unggutan terus peureum sakedeung jiga aya nu dipikiran. Horeng keur ngimpleng ka sakit sarip hayang kanyahoan sabab-sababna. Nya teu kung selila berai beunta langsung nanya ka Aisyah. Salak inyai teh tasnya ba jauhnya. Semuhun akin telepat. Las tatapanya. Aki Cakra nanya deui. Laraski nanging teparat. Da seueur gogoda saurna teh. Kieu nyai nya. Aki mah da lain dukun ieu teh. Lain tabib atawa paraji. Ngan sakadar boga ilmu saeutik. Ngan muga-muga we jadi cukang lantaran pikeun dulungan anu gering. Aki moal mere ubar sabab jang sarip mah lain ubaraneun aki. Sabab eta maka sakit jieunan sorangan. Ceuk Aki Cakra dari anaker. Puguh we Aisyah teh kaget teu ngarti kana maksudna. Kumaha maksudna aki? Jang sarip mah moal bisa diubaran. Kajaba mun aya nu daek bebela napaan deui dalam butanana. Jadi bisi nyai panasaran mah lelembutan jang sarip teh aya di hiji guha nu pernahna di lamping gunung. Ngan Aki ge nyaho teuing gunung naon eta teh. Jadi mun jang sarip hayang cager deui kudu aya nu wani nebusna. Kan ku abdi ki na kumaha nebusna ki? Aisyah manigia. Moal bisa nyai mah. Moal kuat kudu lalaki. Leung Aisyah mikir manehna bingung ngadenge kitu mah lantaran teu boga dulur lalaki. Boga ge mansur apan keur eueuh. Atuh najan hantem di pikiran kita tetep teu kapikir kalaka matak nambahan bingung. Kumaha sanggup nyai? Henteu ki. Da abdi mah teu gaduh dulur lalaki. Paling-paling kudu gering na meureun aki. Ih moal bisa.
Aban geus puguh nu garingna maripuh. Lembutanana aya kene di guha. Da urang teh kudu bisa mapageun lembutanana. Kumaha carana Ki? Kudu maca sholawat 100 kali dina sapeuting. Macana ge kudu dipanyaweran. Ulah aya nu manggihan sarta ulah aya nu maturan. Kudu kusorangan. Tadi dinya kudu wani parebut jeung makhluk gaib. Sabab dalam lembutan sari teh aya nu ngeukeubuk, aya nu nyekelan tah gitu. Ceuk Aki Cakra bari pepeta panonna melong ka Aisyah anu ngahuleung. Daya cara sanes Aki. Teu bisa nawarnya. Sebab ieu teh lain kahayang Aki. Eta mah harewos teu gaib yen kitu kahayangna. Jadi ceuk cohagna mah nyai teh kudu ngarembut lembutan jang sari ti makhluk gaib. Saha eta makhluk teh Aki? Nu gageugeeh di eta guha. Anu ngarasa kaganggu ku datangna sari jeung dicek sora gaib nu katarima ku Aki jang sari teh tapana teu parat. Nu akhirna bakal cilaka nu mataksa nyana mah teu meunang tupu tapak kitu teh nyiksa awak ngaranna. Nah naonan make tapak segala rupa. Nah hayang naon cenah jang sari teh atuh. Nu mawi Ki, ku abdi ge da dicaram eta teh. Nanging Kang Saripe kemaksa. Da palaini banda merah da 5, tak kitu Aki. Neangan merah da 5. Aya ulu waseta budak. Sedengkeun Aki ge nu geus koloto wani kikituan. Jeung tibatan tapa bari nyiksa diri mah mending puasa munajat ka Allah. Minta-minta ka Pangeran Nu Maha Tunggal, nyatana Allah sahiji. Ceuk Aki Cakra dari anakar mapatahan ka Aisyah. Laras kahartos ku abdi ge Ki. Nanging kumaha nulungan Kang Sarip. Margi abdi mah teu gaduh dulur lalaki. Ceuk Aisyah harita terang-terangan maksudna mah hayang ditulungan sakalian ku Aki Cakra. Aki geuranyai soal ngalaksanakeun mah engke ge bakal aya nulungan. Mun geus aya nu sanggup terangkeun ka manehna yen kudu maca sholawat 100 kali macana ti peuting dipanyaweran. Sing kuat ku gogoda nya. Sabab bakal loba anu ngagangguna. Ngan lamun aya jin nu matana 1000 kudu buru-buru eureun bisi dihakan. Sabab lamun dihakan ku eta jin mata kriwo. Hari maut mah moal ngan bakal diisingkeun di tempat nu jauh. Leuheung lamun di darat kumaha lamun di laut. Lah sakitu wae syaratna mah. Sabaraha wengi eta teh Aki? Aisyah teu boleh tatanya. Satungtung nu gering can cagur. Sabab engke ge bakal aya perubahan sarta kaciri tanda-tandana prak jalankeun heula eta. Lamun teu hasil wae datang deui ka Aki. Mangga ari kitu mah Ki. Nanging na teh peryogi di landongan dina cai. Margi abdi teh ngabantun cai asak sareng botol Ki maksa teh sabotol. Teu kudu da moal aya gunana. Laksanakeun anu bieu. Nuhun Aki. Permios atuh ieu lumayan kang memesar bako. Ceuk Aisyah bari mikeun bungkusan leutik ka Aki Cakra eusina duit. Nyai, Aki teh ari ku duit mah ieu teh butuh pisan. Daki ge aya beda anak jeung nyai. Hirup sagala walurat. Tapi Aki mah teu hayang narima tinu susah. Mending ge bawa deui keur nyemponan pangabutuh nyai anu sakitu ribuhna. 6. Bawa dieu we ku nyai. Aki Cakra teu daek narima kawas nu geus nyaho yen Aisyah teh jalma susah. Ih Aki, ieu teh ngahaja disayogikeun kanggo Aki. Atuh lumayan da ageng mah teu Ki. Geus katar 5 ku Aki nuhun. Tapi bawa dieu we ku nyai keur ngabiayaan anu geuring.
Aisyah LDT kapaksa duit dibawa deui memeh balik munjungan heula ka Aki Cakra jeung Kanini Cakra. Nya geus kitu leos balik hatena teu pati berag kurang sugema narima putusan kitu teh. Lantaran hese nalekahanana sabab kudu aya lalaki nu daekeun bumela ka Sarip. Kira-kira bakda asar Aisyah geus aya di imahna. Harita teh Sarip keur sare tibra tas dibere dahar ku Bi Uci. Atuh ngabagiakeun teh Bi Uci wungkul langsung nanyakeun da geus lila ngadagoan. Kumaha ceuk Aki Cakra teh Nyai? Kudu kunaon cenah ubarna? Sarta kasakit naon ngaranna ari nu kieu asa aneh-aneh teuing? Bi, berat mikiranana Bi. Sebab Kang Sarip teh lain kena aku kasakit biasa. Tapi ieu mah sasak kasakit dijieun sorangan. Pikeun ngubaranana butuh tenaga lalaki nu wani bela pati. Na kumaha Nyai? Bi Uci heranin. Derek-dek papata Aki Cakra ditalangkeun ka Bi Uci atuh mani ngahuleung ngadenge kitu mah. Lantaran bingung pijalmaeunana moal aya nu daek bebela ka Sarip iwati Mansur. Mangkani Mansur mah eueuh nasibna can puguh karuhan. Kudu kumaha tuh lamun geus kieu Nyai? Nah saha kira-kirana nu bisa nulungan? Mun meunang ku awewe mah bibi meureun. Da bisa sakalieun maca sholawat mah. Ngan hoream teh bijil peutingna jeung keung di luarna. Ah Bi, mun meunang ku awewe mah kuring ge teu bingung Bi. Jeung tibatan salaki teh cager mah kajen rek micen maneh we ka panyaweran. Boro-boro ukur ngamalkeun ratusan. Najan kudu ngagoler sapeuting jeput ge moal burung dilakonan. Tapi kumaha atuh da syaratna kitu geuning Bi? Saha kira-kira nu bisa dipuntangan tulung? Urang nyobaane ka palebe sugan keur saeur. Keun bae kajen muruhan. Da duit mah aya keneh. Aki Cakra teh keur sae narima. Tah bener kitu Nyai, kan ku bobi urang teh yang sina ka dieu. Nuhun Bi, jig susulan sina ka dieu atuh. Teu loba pikir leos Bi Uci indi terek nepungan palebe. Ari Aisyah harita ngadaguan bari nyanghunyar di tengah imah. Pikiranana kumalayang ka mana meuni, cus-cos kanu teu puguh. Heuleut sawatara waktu Bi Uci geus balik deui laporan ka Aisyah yen palebe taya di bumi sabab keur nyaba ka Jakarta cenah. Balikna can bisa ditangtukeun. Kumaha atuh Bi? Saha nu bisa dianalkeun? Aisyah bingung. Kumamun Mang Kohar tabuhan manehna mah nyantri serta sok gampang birit deui sugane daekeun urang titah ayeuna. Tanya Bi Jung atuh. Bi Uci tonoli kana kacape leos indit deui rek neang Mang Kohar. Nya kabeneran Mang Kohar mah aya, malah mah kabawa pisan ku Bi Uci. Terus harita unggah nyamperkeun ka Aisyah nu keur ngahuleung bangun bingung kawas anu malaweung. Aya naon Nyai ieu teh? Mang teh asal luas teuing ieu tara-tara ti sasari bet neang ka Emang jeung waktosna wargi sadena teh nya kapan. Rubina dipungkas dicekapun dikeun ka dieu heula. Cerita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kirik Sati Sumedang bagian anu ka-16. Pamugi carita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan. Insyaallah atuh Silibelaan bagian anu ka-17 enjing na waktos nu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepangdangkeun deui. Sakalidi nu mancen sim kuring Mang Dina Mara ngahaturkeun nuhun ku palarsanana. Wilujeng paturai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.